Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung. Ieu dongeng karangan Rayi Salira judulna Padepokan Sebaraga. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-47. Atuh mun teu lepat mah para wargi sadaya harita permana atuh kenging laratan bandara lumpatna ka mana namung teu acan kasusul mangga urang teraskeun. Harita permana ngadon ngahuleng bangunukeun uleng mikir naha kudu kumaha nya pilampaheun satuluyna. Permana ngagerendeng jero hatena bandara sanajan cek batur anjeun saurang jawara nu dijaya tapi pikeun kuring moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas. Kuring bakal anggeus-anggeussan dina nindak anjeun di mada tepung jeung anjeun dagoan kuring bandara sabab kuring bakal nagih hutang ka anjeun. Hutang anjeun kudu ditebus ku pati anjeun bandara. Gerentes permana bari jeung teu karasa dua pereupna dikepeul-kepeulkeun bari ti peperek. Red permana ka Santini jeung Mang Soyi bangun carapeun pok permana cumarita. Ayi Santini oge Mang Soyi bade tumaros ka Santini sekedap sareng ka Mang. Cek permana bari rutret ka Santini jeung Mang Soyi. Mangga Kang bade tumaros naon ka abdi teh? Cek Santini neuteup seukeut ka permana. Punten sunjek mangge supaya aya naon sun Aden? Punten sunjek mangge. Mang Soyi haget nembalan. Renghap harita permana ngarenghap heula geus kitu pok cumarita deui. Kieu ieu teh. Salaresna Mang oge ka Ayi Santini. Ana diemut-emut ku akang kalawan langkung paos. Yen sial Salira mah naon rupi nu janten udagan akang. Saleresna naon rupi nu janten udagan akang. Nyatana milarian bandara nepikeun ka dinten ieu teu acan kapendak. Atuh dina diparengkeun tiasa kapendak tangtos. Pun akang teh bade nagih pati bandara nu tangtos. Nutos ngarahutan akang, nutos tangtosna dina ieu hal ngandung bahaya kanggo tini. Nuhun da apan kauninga ku tini ge saur wartos yen bandara teh. Saurang jalmi anu dijaya sareng sanes lumayan kasaktena. Nu akang ge duka mampu duka henteu dina mayunan bandara. Tah ku emutan eta saupami tea mah Salira tini. Oge Mang Soyi ngaraos kaabotan dicacana ku akang. Langkung saya kantunkeun bae akang nyalira. Muhun kitu sotenan akang mah. Sanes hartosna teu hoyong diiring-iring ku tini sareng Mang Soyi. Nanging sabada diemut bilih bok bilih bae tini sareng Mang Soyi cilaka alatan akang. Tah ku ayana kitu saur tadi oge. Saupamina kaabotan mah langkung saya kantunkeun bae. Bilih janten mamala kanggo Salira. Ceuk permana nyarita matak ngaranjungkeun hate Santini jeung Mang Soyi. Santini jeung Mang Soyi silih reret geus kitu pok Santini tumanya. Sakedapnya Kang. Abdi teu ngartos naha naon margina. Akang atuh ngangge nyarios kitu sagala rupi akang teh. Nah akang teh teu hoyong kairingan ku abdi sareng ku Mang Soyi. Cek Santini kitu mah bari neuteup. Punten sunjek mangge dapun mama. Teu ngartos mun mangge sunaon margina ade nyarios kitu so. Nyaha pun Mang sareng ieu teh Neng Santini teh janten gangguan suna kanggo Aden atapi kumaha. Punten sunjek mangge. Tin saur akang oge sanes hartosna akang kaabotan atanapi alim kairingan ku tini sareng Mang Soyi sanes. Samalih bok bilih bae tini ngaraos kaabotan ngiring sareng akang nu salamina teu weleh leuleuweungan sareng sasat nanangtang bahaya pati.
jelas nama ngiring atuh ngiring sareng akang lah sangsara da puguh teu terang iraha akang bade ngawujudkeun naon rupi nu jadi udagan akang ceuk Permana deui. Sajongjongan Mas Santini jeung Mang Soyi taya nu ngajawab naon-naon. Duanana ukur ngabaretem tapi teu lilapok Santini cumarita. Kang Permana, salaresna kanggo abdi teh teu ngaraos kaabotan. Ngiring sasarengan sareng akang mileuweungan sok sanaos teu acan tangtos. Iraha atuh. Rengsena sareng sengem akang. Sasat nganung bahaya. Mugi akang teu kedah kagungan emutan naon-naon. Sokomo ngemut sapertos nembe mah. Sayaktosna kauninga ku akang nyalira. Yen antawis akang sareng abdi teh apanan sasat patepang di tengah perjalanan. Anu sasat di tengah-tengah pileuweungan, di tengah alas bandawasa leuweung luang liwung leuweung gerotan. Nu kawitna oge abdi teh nuju ngalalana, nyiar luang sareng pangalaman, kanggo pibekeleun diri abdi geus sanjaga. Eta kahiji atuh kaduana apan ti payun oge. Abdi teh nyangemkeun yen abdi teh nuju milarian laratan pun lanceuk. Nu kawartoskeun dicaruli ku para penjahat. Atuh tepang pisan sareng akang nu sasat sami-sami nuju lumampa. Atuh abdi teh asa aya batur kangge pakukumaha. Da puguh sasatna abdi teh jiwa istri. Nu tangtosna dina lengkahna langkung heureut batan pameget. Janten kanggo abdi mah ngiring sareng akang teh sakedik oge teu kaabotan. Samalih mah saur tadi ge asa aya rencang kangge abdi Kang. Tah kitu pamadegan abdi mah. Cek Santini neuteup ka Permana. Punten sun ceuk mangge da muhun kitu pisan sun Aden. Kawitna mah pun mang teh ngaraos keung margi mung duaan. Atuh ayeuna mah regreg magi aya Aden kitu sun. Punten sun ceuk mangge. Mang Soyi ngarewong. Salaresna mah sanes akang nu kedah tumaros kitu. Nanging abdi nu kedah tumaros kitu ka akang. Nah akang teu kaabotan atarepi teu. Ieu ngaraos ieu karibaan diiringan ku abdi sareng Mang Soyi. Muhun artosna mah muhun kaabotan kitu. Nu tangtosna seueur nyesahkeunana ceuk Santini jeung Malik tumanya ka Permana. Sumuhun. Punten ceuk mangge sung. Mun leres kitu pisan Aden. Pun mangge rumaos kieu sung nyesahkeun ka saeureuri Aden. Punten sung ceuk mangge. Mang Soyi tetep ngilu icikibung ngilu jabung tumalapun. Permana harita ngajawab. Kangge akang masa kedik oge teu ngaraos kaabotan sareng janten gangguan kana perjalanan akang. Ku ayana tini sareng Mang Soyi ngiring sareng akang. Samalih mah kangge akangge muhun bet asa gaduh rencang di perjalanan. Muhun maksad teh utami mah kanggo rencang ngobrol. Komo ku ayana Mang Soyi bet akang teh asa kahibur. Margi Mang Soyi tiasa ngabodor. Janten asa kahibur we akang teh tin tak kitu salaresna matin. Ceuk Permana. Aduh. Aduh upami pun Mang daftar janten pelawak panginten tiasa kacampinya Aden. Punten sun ceuk mangge. Bisa Bang, bisa. Keun kela urang daftarkeun jadi pelawak lah. Sugan we cenah atuh bisa hiburan. Ngahibur ta dina le eta we dina tunil biasana Mang. Permana ngahehe. Mang Soyi mah ikeur daria kieu teh sok heureuy nya. Ceuk Santini bangun kurang panuju ka Mang Soyi. Apan Kang Permana teh keur nyarita dariana keur Mang? Kumaha tuh ari Mang Soyi? Teu sawios-wios tin. Resep kanggo akang malah. Seueur hiburan Mang Soyi teh. Ceuk Permana bari seuri. Aduh punten sun ceuk Mang oge sun. Aduh. Upami dari ating teh biling kena botak mastakana sapertos profesor. Sanes kitunya Aden. Punten saur ceuk mangge. Mang Soyi malah ngahajakeun kawasna teh. Ari Mang Soyi lalampahan teh rupa-rupa.
Emangna unggal profesor bararotak loba nu teu botak oge teu jadi profesor mang. Permana nya kakak bari nenggel kana pingping Mang Soyi, sedengkeun para mitra Santini mah ukur ngabalieur, harita teh bari imu. Ngaso heula para wargi. Mitra pamiarsa, dasar kudu panggih jeung balai cenah para wargi. Keur jongjon sempal guyon gogonjakan ti beulah kaler katempo. Dua jalma keur leumpang meninga gedi. Barang eta nyata Kira Ngaji dedengkot pasir maung. Kira Ngaji serja ngajugjug ka mungka poleng dumedi angkir kubah Suntama. Keladan Jim. Itu dihareup aya 3 jalma sahanya, ceuk Kira Ngaji ngareret kabah anak buahna. Para sebah sahanya, aduh, itu nu saurang mah Mang Soyi teh nu kabur bah, ceuk anak buahna sidikeun ka Mang Soyi. Eta nu saurang si Soyi nu babur kalawan ngahina ka dewek. Keun sia diwejak sia ku aing Soyi. Tapi nu duanana saha ta nu duanya? Nu saurang jajaka kasep, saurang deui mojang golis euy. Waduh mun didemplon kitu euy. Pokna bari mencrong ka hareup. Sedengkeun nu tiluan meh jongjon we hareureuy. Teu nyangkaeun yen di hareup teh aya balai. Keur jongjon hareureuy teh teu kanyahoan Kira Ngaji nyentak di gireunana. Soyi, geuning si laing aya di dieu ha? Pokna bari mureleng ka Mang Soyi. Puguh we. Nu tiluan ngarenyag sasat digebrag gitu teh. Nyaeta para mitra sadaya dibere reuas model kitu meh bareng tiluan ngareret ka gigir. Breh teh Kira Ngaji jeung saurang anak buahna geus ngabedega bari mureleng. Sakedapan Mamang Soyi reup heuneuk rai pias lantaran ngarasa sieun ku Kira Ngaji. Tapi bubuhan tukang heureuy sakedet netra kasieun disumputkeun. Pok Mang Soyi cumarita. Aduh punten sucek mangge aduh. Geuning agan aya di dieu sungai aduh. Agan bari angkat ka mana juragan jagan aduh. Aya punten sucek mangge. Cek Mang Soyi mencrong ka Kira Ngaji anu harita muncereng ka dirina. Dewek sabenerna geus lila dedengan si laing. Pikeun dipunggal janggana deuleu. Ayeuna kapanggih pisan di ieu tempat. Ku dewek moal diantep si laing sia Soyi. Ceuk Kira Ngaji deui bangun anu nafsu ka Mang Soyi. Demi Permana jeung Santini nu tacan apa? Yen eta teh Kira Ngaji ukur malencrong we. Red Permana ka Mang Soyi pok tumanya. Mang, ari ieu teh saha, Mang? Ceuk Permana ngareret ka Mang Soyi. Tapi nu ngajawab malah mah Kira Ngaji sorangan bari angger hauk pelotot nyaritana. Dewek nu katelah Kira Ngaji. Jadung pasir maung nu geus sohor jago. Ngabogan anak nu ngaran Bandara saurang jawara pilih tanding deuleu. Ceuk Kira Ngaji ngaku sorangan. Aya paribasa para mitra ngegoong nabeuh maneh. Bari jeung agul ngagulkeun Bandara sagala rupa. Atuh puguh we pikeun Santini jeung Permana rada ngajenghok lantaran karek nyaho ayeuna yen eta pisan nu ngaran Kira Ngaji nu geus kasohor jalma jahat tur ta jalma telenges taya ras-rasa. Ok Permana cumarita bari mencrong ka Kira Ngaji. Hutan ieu jelema nu kasebut dedengkot rampog pasir maung teh nu salawasna ngarugikeun masyarakat teh. Jadi ieu jelema tukang ngaruksak banda masyarakat teh. Pantes kana rupana geuning. Paingan da wujudna ge jiga duru wiksa luyu jeung kalakuanana.
Cek Permana bari jeung nangtung mencrong ka Kirang Aji. Puguh pikeun Kirang Aji ngadenge kekecapan Permana, nu jol-jol ngahina ka dirina kontan nafsuna ngagugudug lantaran kasigeng ku kekecapan Permana, nu sakitu peheurna, nu sakitu peureusna. Hauk Kirang Aji nyentak bari tutunyuk. Hai, ram jado sia, ngahina ka dewek. Saha sia, jeung urang mana deuleu? Wani-wani ngunghak camplak ka dewek, hayang modal sia teh, ha? Cek Kirang Aji panon molotot ka Permana, kituna bangun pohara nafsuna kacida ka Permana. Kirang Aji, sabenerna kuring teh geus lila neneangan jalma jahat sa model anjeun. Oge anak anjeun ngaran si Bandara. Geus lila ku dewek di teteangan pikeun ditumpes sati alam dunya ieu. Lantaran taya gunana, taya mangpaatna, jalma samodel aranjeun hirup di dunya ge Kirang Aji. Cek Permana tetep tenang nyaritana, bangun taya kasieun taya karingrang. Sok sanajan nyaho yen Kirang Aji teh jalma sakti turta pangartina lain handap-handap. Nyaan lain antepeun ieu mah. Hanya ka dewek sabenerna taya pasuala naon-naon jeung ilaing. Dewek ukurek dewak si Soyi nu geus ngahina ka dewek. Tapi lantaran ilaing geus ngahina ka dewek, kapaksa ilaing tiluan, ku dewek bakal diberesan di tempat. Tapi sameme dewek meresan ilaing tiluan, bejakeun ngarang ilaing kuyuk. Ngara dewek babari mikeun mayit ilaing ka kulawarga ilaing deuleu. Cek Kirang Aji tutunjuk nafsu, geus teu bisa katahan deui. Hahaha Kirang Aji. Ya Rang Aji, marukan teh babari kitu ari maehan jalma teh. Tapi ketang bising sakieu sabalikna anjeun bakal paragat nyawa. Kukuring, heug dewek ngabejakeun ngaran. Ngaran dewek nu katelah Permana ti alas pereng, pagawean purah numpes jalma jahat sa model anjeun Kirang Aji. Cek Permana beuki ngahajakeun sangkan Kirang Aji bijil nafsuna. Ngaso heula parawargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, salajengna para wargi sadaya, harita Kirang Aji teh beuki ngagugudug nafsuna, da puguh asa dicacampah ku jalma sahandapeun. Sok padahal apan dirina teh pada sarieun tur takabeh ge tarunduk kana parentahna. Sedengkeun atuh Permana malah ngahina ka dirina. Teu matak aneh lamun amarahna teh mudal kabeh. Kituna bari gegejret segala rupa teteh nyerang. Setan alas sia, ha? Lain antepeun kaya kima kunyuk sia, tarimakeun ku ilaing sia jajaka. Kirang Aji. Sakilat naker Kirang Aji loncat nyamer Permana. Dampa suku nyeleber ngancam beungeut Permana. Tapi Permana geus sayaga nempo serangan Kirang Aji teh. Gancang dirina nyingcetkeun awak ningkahan dampal suku Kirang Aji. Los serangan mungaran Kirang Aji teh teu ngahasilkeun. Puguh wae Kirang Aji beuki nafsu. Lantaran serangan teu ngahasilkeun kana sasaran, Kirang Aji ngawahan deui pikeun nyerang ka Permana. Sedengkeun Ari Santini jeung Mang Soyi kalah kasarisi, tibang nempokeun we nu keur tarung. Tapi kituna duanana ge sayaga. Bisi anak buah Kirang Aji ngabantu atawa Permana kadesek. Ku Kirang Aji geus tangtu dirina bakal ngabantu ka Permana. Akhirna mah der we para mitra Permana jeung Kirang Aji tarung adu jajate. Silih tonyok, silih badug jeung silih cengkangkeun. Duanana ge pada-pada cingceung.
Duanana pada rikat pada cingeus, kawas nama saimbang dina elmuna. Tapi kawasna mimiti kira ngaji kadesek. Ku permana bubuhan permana budak murah keur mejehna beleka senteng, keur memejehna buta tulang buta daging. Sababara kali kira ngaji ngajungkel akibat kabenangan ku tenggelan permana. Akhirna anak buah kira ngaji luncat maksud rek ngabantu ka guruna. Tapi jeleng Santini luncat ngahalangan jajalan. Jeung kuring lawana anjeun masya, cek Santini. Bari jeung nongtak leungeunna anak buahna kira ngaji. Puguh we nafsu lantaran asa dihalangan haok nyentak. Ya kudu pipiluan kana urusan lalaki bari lagi awewe mah sia lah. Ngajedog we kana di juru. Ka kamar bari lagi itu awewe mah. Pokna bari mureleng ka Santini. Montong ngahina sia deuleu. Saha kurang coba-coba heula adu tanaga jeung kaula. Cek Santini mureleng ka eta jalma. Iya mah. Coba nyoba ka dewek, ditangkep anjeun mah ku dewek lah. Dicium bebeakan pasti we nyelepot. Bari jeung gabrug ngarontok teh ka Santini. Bari jeung nganggap enteng ka Santini. Atuh puguh we para mitra Santini babarieunnaker. Gancang nyingcet bari jeung suku ngael suku eta jalma. Tolonyong eta jalma nolonyong bru rubu. Korejat hudang deui tuluy nyerenteng ka Santini. Hamjados ya. Wani sia ka dewek. Pokna bari mureleng. Teu wani kunaon sok atulah. Sanajana kaula ukur awewe. Moal rek mundur moal jajerih ngalawan anjeun mana jana laki ge sok maju sia. Cek Santini malah nangtang. Hayang modar meureun teh nya. Pokna nafsu. Semrut ngirimkeun tenggelan anu ngarah kana dada Santini. Kituna angkeuhan Santini bakal langsung ngajoprak. Tapi da Santini lain budak leutik kamari sore. Digoreng-goreng ya atuh para mitra. Santini teh warahan mama kubu Arya diparangin. Nuges mibada jurus-jurus wangun pupuh anu 17. Ditenggel kitu-kitu bae mah dah. Pikeun Santini mah dianggap enteng. Jeung deui piraku Santini kudu kabeunangan. Sert Santini ngageserkeun suku katuhu ka katuhu. Bari jeung leungeun kenca dipake nakis peureub eta jalma. Teg! Peureub musuh beunang katakis. Bareng jeung kitu Santini gancang migawe hiji gerakan. Peureub katuhu nyelebar ngancam kana dada musuh. Nu teu bisa disingkahan deui jelebet dada musuh kabeunangan ku tenggelan Santini. Atuh gero musuh ngagero, geleong kubrag ngagubrag. Da puguh najan peureub Santini leutik tapi ngeusi bubuhan geus asak latihan. Tapi bubuhan anak buah jadug atuh para mitra. Ditengge sakitu korejat hudang deui kalawan langsung nyerang ka Santini. Untung Santini bisa keneh nempo kana eta gerakan. Gancang luncat nyingkahan serangan musuhna. Tapi musuhna pinter oge. Gancang nyusul Santini nu kareka harita teh. Napak langsung dibabad sukuna galeong bru Santini namru. Gancang hudang deui tuluy mencerong ka musuh bari ngeprukan baju. Sok geura buktikeun lamun nya si laing bisa ngarubuhkeun kaula sok. Sok sanajan kaula ukur jiwa saurang awewe. Cek Santini kituna nintenan gerak-gerak musuhna. Sedengkeun ari kira ngaji nu keur ragot tarung jeung permana. Tetela kira ngaji kadesek ku permana. Nu memang kilat jeung cepet dina gerakanana. Tapi da bubuhan kira ngaji saurang jago nu geus loba pangalaman. Moal eleh kitu bae pikeun kira ngaji. Gancang kira ngaji luncat ka tukang bari jeung ngagorowo. Gem, mundur euy. Pokna. Anak buahna para mitra nu katelah ojim ngadenge komando nitah mundur meuni ato. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
Sakumaha nu kauninga para wargi. Barang harita para mitra sadaya atuh. Ojim dititah munur teh atuh meni asa dibere komando nitah munur meni ato. Da pugu geus marmir ngalawan Santini nu memang najan awewe mibanda pangarti nu cukup luhur turta susah dirubuhkeunana. Jeleng-jeleng Ojim luncat munura kadeukeuteun Kirang Aji. Gancang Kirang Aji ngaluarkeun kipas tina cangkeng. Tuluy dikabutkeun kanu tiluan aneh. Dina kebutan kipas keluar angin nu mimitina mah leutik. Tapi beuki lila beuki gede angin teh dilantarankeun ku kipas teh. Seor-seor angin teh nebak kanu tiluan. Puguh nu tiluan ting dayagdag katebak angin nu sakitu gedena. Tiluan ting jarang kang katukang kep tiluan nyarkel kana tatangkalan. Tapi tetela tatangkalan nu dicekel kawas nu lesang. Para mitra leueur cenah leungeun ting polonyon lalesot tina cekelanana. Tatangkalan pating pelenoi sarua katebaku angin ciciptaan nu kaluar tina kipasna Kirang Aji. Akhirna mah belesur tiluanana kabawa ku angin ciciptaan Kirang Aji. Ngaleng leong jauh naker si galang layang anu eleh. Leuwih ti kitu leuwih cilaka lantaran tiluanana bet papisah kabawa angin teh. Mang Soyi ceceleuweungan lantaran ngarasa sieun dumeh dirina kabawa angin sakitu gedena. Sanggeus nu tiluan jarauh kabawa angin ciciptaan, Kirang Aji karek ngeureunkeun kipasna. Bareng jeung kitu set angin gede dumadakan eureun deui. Nu tinggal angin biasa ngan saukur ngadalingding. Ngajar sia, ngahina ka aing, marukan sahari aing sia. Hag sia moal teu balodar ragrag nage. Pasti ningang batu ancur deuleu sia jeung tulang-tulangna. Ceuk Kirang Aji bangun ngarasa bunga. Bumeh geus hasil nyingkahkeun tilu musuhna. Kituna teh mencrong ka urut kabawa ngapungna tilu jalma. Red ka Ojim pok Cumarita. Kurang tuluykeun lambahan euy ka muka poleng. Pikeun nepungan Ki Suntama. Lantaran perjalanan jauh kene euy. Pokna bari ngareret ka anak buahna. Siapa? Pokna bari pono. Waktosna seueur. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rayi Salira dina bagian ka 47.